Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui para wargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu JS. Kumaha para wargi dalaramang tumugi nya sadayana sing aya dina kesehatan lahir sinareng batina. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Dina danget ieu pribados teh sejak mang dongengkeun deui hancagarapan dongeng Sunda anu kungsi katuna menilami nya samingon ieu mah. Apunten pisan insyaallah kapayuna mah ieu. Mudah-mudahan akhir Juli pangintennya pribados teh rengse mancen tugas insyaallah urang rada karepkeun deui ieu mang dongengkeun. Doa nawe ti sadayananya mudah-mudahan ya pidameleun teh sing rengse kabere soroes kalayan aya dina kalancaran katartiban tur kating teriman amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh parendene kitu pribados ge sami ngadoakeun ka wargi sadayana atuh anu nuju ngalap rezeki, anu nuju berkarir, anu nuju studi segala rupina mudah-mudahan sing dipaparin kalancaran. Atuh anu nuju ngalap rezeki mugi ya rezekina cing diberkahkeun tur dilimpahkeun, dimudahkeun dina usahana. Atuh anu nuju ngalap ilmu mudah-mudahan prosesna sing digampangkeun. Ke ilmuna atuh sing diberkahkeun tur jadi ilmu nu manfaat. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Sate acan dikawitan pribados sakumaha biasa nada bahantosanana kanggo di-subscribe, di-like, komen sareng di-share. Nanging deui nya ieu teh supados teh nyanggolong kana waktos mangaitna kana wanci. Urang enggal bae dikawitan atuh nya. Wilujeng ngadangukeun. Heuleut waktu ti harita kacaturkeun atuh bah undil teh geus tepi cenah kahareupeun imah nu deukeut jeung leuit teh. Pok kadenge aya nu nyarita nyaeta si Onyil. Nu mana imahna kieu euy? Ceuk si Onyil atuh kadenge nanyana teh ditujukeun ka bah undil. His, duga teuing pan aki ge kakara ka dieu. Atuh dah. Tadi teh jentre nanyana maneh-maneh euy. Kaburu heueuh manehna kaburu ieu ngengklokan lah. Ngengklokan wae atuh da si laing mah. Ceuk Mang Adul. Meni jadi jigah nu nyalahkeun ka si Onyil. Maneh mah nyalahkeun ka bisa teh Mang euy. Mun bener mah kuduna teh maneh atuh tadina nu inget, lain kakara ingetna ayeuna. Nya geus ah. Tah kuing urang ketelok tah pantun ieu ya. Bari si Gonyel atuh nyeleungkreu maju ka imah panggung anu kawilang rada gede tinimang imah anu lainna mah. Punten. Awe jelemaan kieu euy. Ceuk si Onyil teu sirikna nya panto nya papana jeung dipan sagala rupa teh diketrok ku si Onyil mah sakur-sakur anu disada. Ari zaman ti heula mah imah teh can marake kaca nya, jandela teh cukup di palangan ku tihang-tihang. Punten. Mangga Ki Antos ya kedap. Kadenge sora nu nemalan ti jero imah. Reket. Blang pantok dibuka ku aki-aki nu kawilang geus kolot. Sok malah leuwih kolot ti bah undil ari ku ijiran mah. Hai. Saha teh anu ti mana ieu teh Cep? Ceuk eta kokolot lembut
nanya kasih onyel mana kitu srog atuh bah Unil jeung Mang Adul teh maraju nyamperkeun bari ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Sim kuring pun Unil ki ceuk bah Unil ngawanohkeun diri tekung si Lila gep atuh leungeun Mang Adul anu ngaranggem salam ka leungeun kokolot lembur. Sim kuring Adul ki leres ya atuh ka jero heula teu hade ditalek di lawang panto mah yap ka dieu ceuk kokolot lembur. Bari kituna teh manehna miheulaan asup ka jero imah bari dituturkeun atuh ku bah Unil katut nu sejena. Ana geus nepi ka tengah imah atuh bah Unil jeung nu sejena teh gugek darariuk sila mendeko. Sedengkeun ari kokolot lembur mah katingali harita teh manehna kaluar ti dapur bari mawa teko. Sedengkeun ari leungeunna mah leungeun katuhuna tuh katingali rimbilna teh nya ngaranggem gelas cangkir jeung sajabana. Ari cangkirna teh baheula mah cangkir tina seng parawargi kauninga panginten nya. Duh dedeh teuing pami anak putu urang duka masih uningaeun moalnya piring seng cangkir sengnya. Nang teraskeun deui ya. Mengadah carai heula ka inya ceuk kokolot lembur bari nyodorkeun cangkir. Hatur nuhun Aki punten ieu teh kula teh taya iber ti tadina duh seja nyumpingan ka salira teh ceuk bah Unil bari nyaritana teh darianakeun. Keun bae kan peda we Aki teh leuwas teh asa kakaraeun teuing pan panggihna oge ayeuna. Nah Aki teh bisi poho kitu. Nah saha ieu teh? Leres kaleresan pribados mah urang tutugan Kiara. Heuh ningan urang tutugan Kiara nya atuh teu pati anggang ti dieu mah. Asli hidup teh ti tutugan Kiara. Kadenge kokolot lembur nanya ka bah Unil. Ari asli mah ti kancana angkub kula maki ngan kula teh ngumbara we nuturkeun pamajikan ka tutugan Kiara. Paingan atuh paingan. Dari ka urang tutugan Kiara mah Aki teh saeutik lobana meureun ararapa. Da puguh Aki teh loba kawawuhan di dinya mah. Ngan tangtuna we meureun kawawuhan Aki ayeuna mah geus arareuweuh di kieuna. Tah, ari si Ujang ieu teh putranya. Ceuk kokolot lembur nanya ka bah Unil sedengkeun jempol leungeunna atuh nuduh ka Mang Adul. Harita Mang Adul gasik nemalan kana pananyana eta kokolot lembur sok sanajan ari sabenerna mah pananya teh ditujukeunana lain ka manehna. Abdi Adul ki tikel onod abdi mah. Alah sia mah can ditanya ge geus nemalan euy. Pancek maneh keneh cenah amun kitu teh sopan euy. Tapi ningan maneh sorangan bet belegug aing mah. Kadenge atuh si Onyel ngageunggeureurkeun ka Mang Adul. Atuh pikeun kokolot lembur jeung bah Unil mah matak nyarengeh seuri we kana eta kalakuan si Onyel. Sok sanajan ari pikeun Mang Adul sorangan mah eta teh marong rupa hiji wiwirang sabab sakumaha sabab manehna rumasa. Eta teh nya eta hiji kalakuan anu kurang sopan. Keun bae atuh Encep. Teu naon pan barina ge manehna teh. Sasatna nu ditanyakeun ku Aki. Ceuk kokolot lembur. Hari Encep sami deui ditutugan Kiara atawa ti Kertaonod.
Cek kokolot lemur atuh ayeuna mah nanya na ka si Onyel langsung. Lain kieu euy. Uing mah tati ieu ti lain ti tutugan Kiara, uing mah di kerkaonon sarua ta jeung si Mang Adul. Heuleun ningan jauhnya hidup duaan mah. Cek kokolot lembur bari nyician cai kana cangkir curulung. Cai tina teko teh atuh ngeusian cangkir anu satadina kosong. Hampura ye ningan geus ngaliwatan lalampahan nu lain deukeut andika tiluan teh nya ngajugjug ga ieu patempatan teh pastina capek ari capek mah pasti deui nya pasti ayeuna teh capek keneh hampura pisan ku aki teh kalah langsung ditanya nah ieu teh aya maksud naon andika tiluan teh ka aki. Cek kokolot lemur nanya kana tujuan anu dimaksud bari regot atuh eta kokolot lemur manginu. Mang Adul jeung si Onyel meh bareng manehna mencerong ka Bah Undil nu maksudna mah masrahkeun pikeun nyaritakeun sangkan leuwih merele jentre. Anu dipencrong harita Surti manehna gasik atuh nyarita yandan kieu aki saestuna mah kuring datang ka dieu ka ieu patempatan teh lah aya nu dek dipiluruh. Hai nu dipiluruhnya bener ieu teh dedengian aki teh aya nu dipiluruh. Cek kokolot lemur jiga anu kaget. Leres telepat henteu aya anu bade dipiluruh ku disim abdi teh. Cigan naon anu ku hidup dipiluruh teh cik sok caritakeun. Janten gieu aki barabat Bah Undil teh atuh ngalalakonkeun ti mimiti lalampahan manehna keur ngora nepikeun ka kapihapean ku guruna nyaeta kapihapean adi guruna nu ngaranna teh nyaeta Ujang Ayi. Jang Ayi teh mibanda ciri ari ciri wancina mah nyaeta jempol leungeunna belah kenca pisan buntung sapada harita. Ari buntungna teh alatan keur budak cenah mah nyieun panggal. Tuluy atuh nu kaduana perkara ngeunaan dek nyuk curug jujutan si Onyel. Bah Undil teh ngabarabatkeun nyaritakeun lelakon si Onyel. Timimiti tepikeun kawakasanana sakumaha anu kumanehna katampa caritana ti Mang Adul jeung si Onyel. Tah kitu saleresna mah aki, ceuk Bah Undil mungkas caritaanana. Reup atuh geuneuk raya pias, kokolot lemur katingali paroman beungeutna teh jadi rubah. Kesang tiis manis sagede-gede jagong awahing ku ngarasa ketir we jadi inget deui atuh kana kajadian 10 tahun ka tukang nukung si karanapan jeung kasaksian ku manehna. Alah kalah ka ngahulang geuning sakit euy. Kunaon ki salatri bisi salatri mah yeuh uing mamati mah ya ti si Bidarwati euy. Ceuk si Onyel ka kokolot lemur. Ish, cing sopan sia teh nyel. Ceuk Mang Adul ngagebes bari nepak suku si Onyel anu diuk gigireunana. Sumuhun aki, nah kunaon? Kasang tukang nak dugikeun ka katawis jiga anu ngemu kaayaan luar biasa ningan. Ceuk Bah Undil nanya, atuh kungsi lila atuh kokolot lemur teh kadenge nyarita. Duh, aki teh sasatna mah asa inget kana kajadian nu kungsi ka Bandungan ku aki. Kurang leuwih aya kana 10 tahun ka tukang. Ceuk kokolot lemur kadenge sorakna teh nahan rasa kasedih. Tah nah aya kajantena naon kitu.
Ki. Nah, ya kejadian naon euy? Penasaran uing ya. Jadi dina waktu 10 tahun kaliwat. Di ieu pisan lemur. Kungsi kajaraku gorombolan rampok. Sabubuhan jalma anu pangawakan jarangkung gede teh aya kana lilik uranana meureun. Ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngajara ngarajah ka ieu lemur. Leres. Lajeng kumaha Ki? Cek Bah Unil dari anakra. Eta gorombolan rampok teh ngajarah ka ieu lemur. Lain dek ngalah pakaya, lain dek ngalah hasil tatanen sakumaha umumna rampok. Tapi tetela anu diarala ku maranehna teh nyaeta sakuru budak lalaki. Teuing sabaraha urang jumlah budak orok anu dibawa ku eta rampok. Sok malah budak anu umurana kana ampir 12 tahun mah diparaehan, dibaralang-balangkeun anu kagawir anu kaleuwi jeung sajabana pokona ditanasa atuh kolot-kolotna jeung sakur-sakur jalma anu membertahankeun geus pasti atuh boh lalaki boh awewe teh sirikna diparaehan taya ras-rasan. Ieu lemur teh meuni hanyir ku getih awahing lobana getih anu ngalukrah alatan kabiadahuan eta gorombolan. Cileuncang teh lain cileuncang hujan dina waktu harita mah tapi cileuncang getih anu ngalir. Sok malah ngait kana carita anu ku Andika ditepikeun tadi. Cek kokolot lemur bari ngereret ka Bah Unil. Ngeunaan miluruh jalma anu ngaranna Ayi. Meh bener pisan deui cirina sarua jeung nu disebutkeun ku Andika. Eta Jang Ayi teh tela ngumara ka dieu. Nya merenahna mah minantu kula pisan Jang Ayi teh. Ngan tetela si Jenna teh jadi salah sahiji korban kaganasan eta gorombolan. Malah incu kula ge teuing kumaha atuh ayeuna nasibna. Sabab dialungkeun kana leuwih sakti anu kaayaanana teh keur gede pisan caina. Kadenge kokolot lemur nyaritana teh semu nu teu bentes. Awahing kunahan rasa kasedih jeung kapeurihna. Atuh pada harita opat lalaki nu aya dina eta patempatan teh meh kabeh taya nu cumarita sajongjonan. Kabehanana palid dina kasedih lalakon nu ditepikeun ku kokolot lembur. Meunang kana sajongjonan ti harita katingali Bah Unil juuh ku Cimata pipina baseuh remes ku kecelakna Cisoca. Pok manehna atuh ngomong, Dedeh teuing Jang Ayi. Kutan kitu ninganna nasiban hidup teh. Nah kinten-kinten aki uninga aki kana dedegan eta jalma anu geus nandasa ka Jang Ayi. Nya katut nu nyieun kaonaran ka ieu lemur. Cek Bah Unil bari sorana teh atuh kadenge dumarida nahan geter amarah nu ngagolak dina jeroeun dadana. Hakina teu apal ari hiji-hiji beungeut nama. Ngan anu sia inget ku aki salah sahiji gegedug eta gorombolan teh nu kungsikeun ku panarajang si Jenat. Manehna pisan dina beuteungna teh kajemol tah direwod ku Jang Ayi. Teh sirikna eta gegedug begal teh nu satadina weduk rupa-rupa pakarang boh. Ku sagala rupa kasaktian teh. Ari direwod ku Jang Ayi mah atuh teh lah boborot geuti. Meh ampir-ampiran pisan amruk tah gegedug teh. Ngan hanya ka
jumlah musuhna harita nu nyerang ka Jang Ayi teh teu saimbang. Jang Ayi di huruf aya ku puluhna jalma. Sok sanajan kawilang maher dina usik ge hari di huruf bari lain ku jalma jore-jore mah. Jang Ayi bobor kerahayuan. Malah paragad nyawa teh kawangun ketil kacida sabab ditunggal jangga dina tuur. Nya, amarah bah undil beki muncak. Mana ngadengi yen jalma anu di PHP-PHP-keun pisan ku guruna teh ditandasa di kakaya. Nu sakitu biada bekacida. Anjir euy, nisieun uing mah ngadengeun ge mang euy. Cek si Onyel nyarita ka Mang Adul. Oh sarua dewe kenyal euy. Nih keueung gitu euy. Jadi kumaha tuh ya teh euy? Berarti uing teh geus puguh ya. Geus puguh jujutan ayeuna mah. Ngan tapi mun bener mah uing teh teu ridho euy ka eta gorombolan. Lakuna meni kitu peta, berarti uing teh urang dieu nya. Ah. Edek ieu we uing mah, edek minta balitungan. Punten Aki, Cek Mang Adul kadengi nyarita. Tupi diantawis kolot-kolot anu gaduh orok. Nah aya kitu nu salamet Aki. Cek Mang Adul nanya kanu keur kalimpudan ku kasedih. Hiji eta ya anu salamet Jang. Oh lalaki boh awewena ge diparagadkeun nyawana. Sok malah Aki wae ge ampir-ampiran jadi korban. Cek kokolot lembur nyaritakeun. Nah, kumaha kitu Aki? Cek Mang Adul nanya deui. Aki teh sasatna mamangsa aya gorombolan teh geus jadi kawajiban atuh. Pantes kasebutna jadi cikal bugang melaan masyarakat di ieu lembur. Satekah pola Aki teh ngayonan gorombolan nu teteh lah. Kamampuana jauh di luhureun Aki. Upakarang naon bae atuh teu matu sedengkeun ari kangaranan gorombolan. Anu harita umurna ngarora kene atuh tanagana oge jauh di luhureun Aki. Meh pisan Aki ampir ditigas ti tukang. Nyaeta pisan munggaran si Jenat melaan Aki. Nya ari maksud umum nama si Jenat teh bebela ka sakurahaya. Ngan mangsa Aki katulungan ku si Jenat teu kungsi lila. Si Jenat mah ngayonan musuh teh nu sakitu lobana. Sedengkeun Aki mah nuluykeun deui tarung jeung hiji musuh anu tetela nafsu pisan jigana teh hayangeun nandasa ka Aki. Mangsa si Jenat tilar ditandasa teu kungsi lila sakur-sakur jawara lembur anu jaragoan usik ge nungtut gugur. Tinggal Aki saurang di pakalangan anu geus tumarima kana papasten nu bakal tumiba. Aki tumarima yen tinggal giliran Aki anu bakal tinemu jeung pati. Tapi pitulung Gusti teteh lah aya lalaki ngora bari manggul budak anu dibalangkeun ka jurang teh. Manehna ngamuk nguwak-ngawik keur maeukeul deui. Gegedug rampog teh geus nandangan tatu alatan panarajang si Jenat. Atuh antukna eta gorombolan teh bubar katawuran. Malah gegedugna mah nya kaburanna teh dina kaayaan digoneng ku dua baturna. Saha eta de Aki budak ngora anu andon bebela de. Cek Bah Undil panasaran ka jirim budak ngora anu dicaritakeun ku kokolot lembur. Duka teh teuing jaluk. Ngan ari ngaran asli nama Aki teh teu nyaho tapi ari ngaku nama. Manehna teh si naonnya. Si jomplang ti Curug Tunggul. Ngan manehna teh teu kungsi lila pamitan bari indit menta budak anu disalametkeun ku manehna. Cenah mah dek diwarah pikeun bebenteng ieu lemur ka hareupna. Pikeun ngayakeun balitungan ka sakur-sakur anu boga laku.
riweuh pisan ningan euy lemur teh ieu mah aing mah ceuk si Onyil. Manehna bari gagaro sira. Ish, buat teuing lah si laing ge meureun orang dieu apanan ceuk Mang Adul ngagebes. Heueuh deui nya euy. Jadi kumaha atuh ya urang euy? Heueuh pokona mah sabadana ti dieu nya urang mulang we na isuk na panggeto. Urang mulang nanyakeun ka si Eyang euy. Kudu kumaha ieu satuluyna. Heueuh atulah. Kuing ge sono euy. Sabenerna mah ka si Eyang teh lah. Ceuk si Onyil nyarita ka Mang Adul. Mana teu kungsi lila ti harita Bah Undil kairing Mang Adul jeung si Onyil teh pararamitan ti imah kokolot lembur. Urang tunda heula yeuh carita Bah Undil anu keur lumampah balik ka tutugan Kiara. Ayeuna urang caturkeun deui kaayaan Aki Elod di lembur anu keur koteteng ku tutang koteteng neangan anak kukutna anu ti subuh tah si Omod teh init teuing ka mana. Dina sakira wanci pasosore si Omod kakara aya lol nembongan balik ka imah. Mana datang ka imah teh atuh si Omod gancang bae disuguhan ku sabubuhan panalek ti Aki Elod. Geus ti mana si laing teh Omod? Nepi ka poho kana marab hayam sia cul kana pigaweun ilaing. Pan ieu teh waktosna Seep. Heuleuh nya. Geuning waktosna Seep para wargi cagat urang dugi ka dieu heula nya. Dongeng si Onyil episode ke-42. Insyaallah minggon payun urang teraskeun deui. Kumaha cenah ieu kajucungan caritana ieu. Tokoh-tokoh Jawara natos alaraya sadayaan aya tinggal ngeprukeun perang ieu mah para wargi ya. Nya. Mudah-mudahan para warginya ulah bendu kalayan kersa ngamaklum ka pribados. Bireh nya pribados teh teu tiasa acan tiasa mangdongengkeun kerep. Kalayan pribados kena da dihapunten tina langkung saur bahe carek samudaya kaluputan kalepatan pribados. Tina katetiasaan sareng kakirangana mugia wargi sadayana kersa ngamalu. Sakitu bae nu tiasa kasangakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.